tak orang nanyakeun sugana di musik keur butuh direksi gitu kan. Lain aya 2 calon direksi dia. Asal bating direksinya. Dia lu jadi catatan. Lo bakalan direksi di mana teh. Riweuh. Orang tadi nara yang ngopi cot kedatangan ka dia aja halap-halap juga urang teh aja geus ka gunung gitu kan. Yang tinggi sah sebenarnya. Ternyata nah make nganggur eta. Eta. Siji bieu. Oh, ada 2. Jadi kita mulai dari mana dulu, guys? Itu secara visual itu nggak bagus sambil begitunya. Masih asup gitu, masih urung gitu. Ya, dia yang 1000-an lah jalan langsung. Iya. Nu nying penonton teu tarik. Cek penonton launching dah. Ngomong naon. Oke guys, kita mulai dari mana? Pembahasan. Karena iyalah ya. Itu atau pencairan 2M. Pencairan 2M. Orang Lamun si Ana laju. Hah? Sugan si Ana laju. Sa- Si Ana sugan Ana laju. Kan ngomongin 2M deh. Siapa dia lah joget. Kieu orang nyam mun ulah ka kadinya. Bieu bahasa harita kan imah payu 4M. Dinya ka bagian sabaraha? Kan jeung serina aing lain keur ngabodor. Pokoknya mas M dibagiin ke barudak. Oh, da lain warisan. Lain warisan. Ari hirup keneh. Ayo kene. Pas bapak ya kan nya semua mah. Lain ieu Oh. keur ngajual eta. Oh, Jatinangor. Opat kan. Jatinangor. Heeh. Asaan teh Ayo ieu. mah kan. Bari dibagi Lamun ayeuna kajual waris we. waris lah urang. Kan omanya kan ya. Pertanyaan. Pan aing waris ti babe ya. Lain waris ti indung. Nyalumpat ka indung atuh. Oh, balarodo geuning. Kan Aha. warisnya. Tadi rada pinter tadi dipotong heula ku indung hiji sa. Ayeuna urang bodoh deui. Oh, di bodo deui. Saprak ngobrol jeung. Coba. Jangan bahas dah. Ahli waris apa majikan atuh ti salakina. Lain gitu. Pemajikan teh 1/8. Setelah dipotong sama istri, baru Nah, kalau secara agama 2 hiji. lelaki 2, awe 1 gitu. Bandinganna gitu. Ngan buceuk mah kamari anu Eta mah hibah. Hibah dibere 1M bagi 4 berarti kata-kata 2,5 ewang lah gitu. Gitu ngan gimana sok ada di Wianda nih. di belakang layar nih. Gitu we. Launan we. Ata kasuk aya kecemburuan sosial. Maksudna teh. Tapi duitnya manfaat. Jadi imah cenah. Jadi mah Imah kan meuli imah di dinya. kan urang mah. Nasi dinya lah, orang panjang caritana di dinya lain. Saeutik we nu saeutik urang mah jang pangalaman ke urang duit kudu apik mere intina. Oh, nyentuh. Kan di dinya. Lipat ieu Hah? mah hargana. Mana? Dina harga eta. Jadi sebenarnya urang kan meuli ieu gope. Pan aing geus ngomong bieunya di samping eta di belakang layar gitu Henteu. kan. Henteu. Oh. Aslinya henteu. Oh lah. Aslinya Di mana? Henteu. Di mana? Ya, nyicil. Oh, Kesana. ente kontan. Oh. Tapi kaberesna beulikeun Oh, anu. teu. Urang mah tengahnya sarua kabeh. Urang mah diberi mobil gitu. Dibere mobil naon teh nya? ternak.
Aing masih aku. Hah? Kan masih aku. Hah? Si Arpi. Oh, si Arpi nu gen hiji duanya. Si Arpinya. Bahala disayang teh. Heeh. Nu basa dipake mawa si eta. Betul. Orang dicager. Soalnya anjir make si Arpi mah. Soalnya itu. Oh, dicager. Jadi eta mah pakai pegang ketan. Mobil eta mah. Oh lain ayeuna nambruk. Eta teh kan di 2014. Oh iya, mobil ieu teh. Oh, Mana bro? Maksudnya contoh PKB na, jarang dipakai. PKB-nya kan kurang aturan pendidikan. sekolah. Terus nama masalahnya sekolah mah sekolah we. Sekolah anu lagi eueuh gitu kan. Nyosok dah di Asal dipakainya jarang dipakai. Pan geus teu dagang katan deui. Masalah. Karena kan ikatan dinasnya enggak lewat soalnya. Tahu orang teh. Angkatna mah teu disebutkeun nya, pokona kabagian kan dina warisan teh. Nyaho kan. Abaraha. Abaraha. Itu we. Abaraha. Gua jajah tuh Asep. Sabaraha. Didinya mah sabaraha urang berarti. Bagi opat. Tinggal Incot, Dedi, Terilis, yang Neng, Patan. Di nu di Jatah itu sa. Asep jeung Jajat. Geus maot kan. Heuh. Aya Asep. Urang mah nyaho anu maot mah anu budakna sok nyanyian teh nya. Pian maksudnya. Pian, oh Pian ya, pernah ngeband. Heeh. Yang lebih heula maotna dibanding Babe. Oh. Jadi lamun Orang nyaho secara tergering dah malah. secara agama mah jadi tidak menerima hak waris. Lamun teh heula budak. Lamun budak mah Hmm. nah, gitu maot heula. Jadi akhirnya teh dibagi teh ka opat. Babe tahun sabaraha gitu. Hah? Tapi mah cara 3 tahun kan. Dua lah nya. 2 Dua asana kemarin nu kadua. Nu kamari urang syukuran. Ya syukuran naon naik karana mah nya bersyukur. Tapi bulan naon sih? Juli asana. Oh, gua teh jauh-jauh deui nya Dewi Agustus. Dewi Agustus. Itu jauh kan? Berarti bener 2. Nah, gitu dah. Jadi lawan eta baturan teh anu ngomong tong pakai bisnis langsung tapalkeun kana imah deui gitu bisi ieu lah cenah loba kasus anu dipakai bisnis mah sabaraha we beak gitu kan. Ya. Tapi kadang bisnis butuh modal. Di mana ada yang beneran itu? Kan bisnis geus teruji atuh. Teruji kan? Sa eta dan namun dan Ini PGMC oke kan. Makanya orang yang ngomong deui. Tah kamari kan orang diuji ku 50. Diuji teh. Diuji ku 50 juta kan? Monetisi eta teh. Heeh, ayeuna kan diuji ku 500 ya. Heeh. Eta Berarti bagian CWL lebih gede nama. eta. Kumaha lah. Gitu Aisyah orang yang kiki ya ngalengkapan senjata jadi engkeng selain HP kamera mana senjata nate hah panaina kadinya ada lain kan tadi didinya ngabibita orang justru tidinya nu orang jadi tertarik teh Teh, jadinya apa teh perjalanan yang lebih kayak gitu kudu juga kumahana edan. eta maksud orang ngobrol teh nya aing opening geus bener nya opening pas Kalau ngomong aja. ya kan sebagai Deddy Kebuser kan harus bisa ngomong-ngomong acan cair kan anu ieu nama. acan Mending ulah aing mah untung berbisnis yang kayak patut. Benar cek ngomong baturan di ya asa antiknya manena ayeuna keur dibegiring kegiatan kadinya terus secara ieu ge tadilah ai urang mah source-na da duit kantor, duit si bos lain duit pribadi. Source-na tuh maksud urang teh ayeuna urang gagal oge
dek gagal oge. lain orang gitu. Pengaruh tempatnya maksudnya. Ya sudahlah resiko bisnis eta mah. Nya dida teu pati optimis dunia digital. Optimis tapi misalnya orang lamun Ngabangunna lah pasti kan urang kadinya. Kieu ya. Mun urang wae anu levelna kantor ngabangunna cing aing mun duit pribadi mah itu duit kantor gitu nya walaupun ayeuna ge asa cing ngamodal teh ini kararagok atuh kumaha gitu nya. Maksudnya Aku mau dia mun pribadi nya sakieu teh nu urang ayeuna aya teh dianggap nanggung. Kurang kene. Dan ninggalin mun ninggal kaluhur mah cis edan gitu kan. Soalnya kieu nu sanya urang bisnis digital nya. Modal barang edan sakitu. Nu modal handphone hungkul sakitu. Gede ya sih. Oh, bisa ibaratnya nu ala kadarna ge bisa leuwih ibarat gitu kan kadinya. Random pisan. Tidak halus secara visual halus gitu. Kudu secara modal edan gitu kadang-kadang lain cenah da memang kenyataanna karar itu oge. Nya urang ge mikir kadinya oge gitu. Mun ada ieu mah lain main bisnis, urang mah nu kieu mah. Lain. Hobi. Kelat. Ieu sigana can ngikuti soal digital secara keseluruhan sigana nya. Urang ayeuna di kieu sudah udah telat sih. Ada telat. Si Dida kan duniana lain telat. Dia terlalu fokus di dunianya. Lain ayeuna nu ngaranna mall pernah teh ningali. Mall teh aja macam dina sok ketinggalan kulintang-kulintang di atas. Pan si Ruki ka carita rek ngahirupkeun deui. Geus lasut lah eta mah ke deui ulah ieu kontenna beda deui. Ieu urang memang dina ere ngamodal ge kahiji henteu edan eta maksudna dia di-upgrade saeutik. Misalna lamun ieu ge bisa 3 sisi gitu kan. Ini tinggal nama saeutik urang gitu. Ieu nu spekna ge nu teu. Jadi mun tina budget GoPay teh paling make cepet lah nya. Cepet ge geus alus, cepet ge gocap. Tapi lamun jeung studio mah mungkin ya. Cepet jeung studio maksudna teh. Studio naon? Urang yang begas peredam gitu, studio. Murah nya peredam. Hah? Murah. Jeung naon maksudna dirinya studio? Ya yang konten lah. Lagi kan sok iyalah kudu ngaliwat gitu gandeng. Aya didinya maksudna kamana konsepna gitu. Studio teh memang geus aya model kieu, aya model tiga pemuda berbahaya nya. Atau budak oke bae eta nu di urang. Nyawa kamar, redam, alat karet tubuh, konten memusikan gitu kan. Jadinya naon konsepna? Eta. Da urang ningali konten di dinya mah desa anu, di Patani ngarobrolnya gitu. Jang naon studio. Eta mah naon studio. Nya. Lamun kitu. Malah konsep dinya naon? Jawab dong, Cuk. Jawab atuh. Tahu lah kita secara visual kan. Nah bener, namun kira-kira pas orang kemarin ngobrol jeung Jujun, aya Kang Herman gitu nya. Asa teh pas di lalajoan anjing ini geuleuh. Jadi dipotong we akhirna teh. Nah siga teu fokus ka nu ieu. Kana obrolan. Da urang teh nya memang kacau aya sabaraha channel nya. Memang aya nyoba dipecah eta teh jadi loba teh. Jadi anu aya nu bobodoran teh ya gitu kan. Aya nu podcast. Tah ieu teh urang teh rencana teh lamun ieu nu model kieu ieu teh di Herring Shot. Jadi ngobrol jeung babaturan. Saya batur ngobrol tuna eta seperti dokumen sebetulna. Rada bae lah, rada bae. Tah aya nu ayeuna keur di konsep teu kaitan oge jeung studio nya.
nu ayeuna keur di konsep teh nya konsep ngobrol ala eta ngobat di Dalto aya podcastan aya musika kan orang teu ngarti oge nah si eta teu mikiran hak cipta gitu kadang kan sok gonjang-gonjang maokeun lagu batur gitu teu beunang gitu ya tapi manehna cueknya manehna mah ngudag sponsor sigana lain ti manehna teu ngudag duitna teu ngudag ti YouTube manehna mah ngudagna model eta kan jarum coklat misalnya ti jarum coklatnya warna unggul bener kan tah urang kapikir oge kitu da jadi aya nu diudag go nan diudag ti gaji ti YouTube oge anu ngudag ieu we subscribe we gitu viewer kan malaguan saha we mun hajar gitu bener nya mun gitu. resmi mah jadi mun misalkan nge-cover menurut lagu Dewa gitu 10 lagu gitu ya part anu lagu nama anu keklaim nama kayak asupna ka Dewa klaimna ka Dewa manehna ngudag tinu Mulalajo viewer eta terus segi duitna ti mana sponsor batinya sponsor lamun menarik lamun aya sponsoran lamun teu nya gedean subscribe kan bisa dijual deui kan akuna tan nu ieu nu dida ieu mah nu dida kantor ka mana arahna di antara nu bieu ngudag duit ti YouTube nya atawa ti subscriber ongko YouTube ongko duit mah tina YouTube jadi kudu mawakeun karya sorangan eta urang mah kabeh katalog sorangan bukan kantor nya artinya kan mun mawakeun nu batur kan kitu teh ya jadi gitu cek bisa aman lamun ieu tadi dah milu ngabangun teh milu ti nol tadi atau on teh digital mah urang mah teu ikut campur tapi urang mah pemain band mah gitu lain urang mah PIC audio posisi di dinya teh oge pemain band mah sampingan main band saha heula ieu teh di given eta mah geus eueuh sih bubar berarti didang geus teu main eta geus teu main band didinya bisa asup aja ngasihan personel tegepih di grup eta didinya bisa asup berarti aya peluang jangan diaskot jeung urang tadi sesapedahan eta tadinya nu bogana perusahaan ieu jadi lamun ieu kontrakna geus diperpanjang geus nya artinya berarti proyek rugi lah jang si perusahaan mah ieu teh si The Given teh tah mun ningali duit mah rugi mun ningali naon nu teh rugi cika bakal aya ayeuna kan urang cika bakal ayeuna nu usahaina aya jadi gede geus bisa ngasilkeun sorangan gaji sorangan urang berarti dida ngabangun ti nol atuh milu berarti aya kitu mah takna urang jadi nah maksud dida nu henteu milu teh di pas ngabangun digitalna ngabangun digitalna nu perusahaan jadi ngagedean mah urang gitu sok kitu wae da ieu mah masa second kan langsung gitu sih oke siapa kedua mensukseskan jadi mensukseskan penurunan itu bon di kantor orang mah si Porifeng Survesa kan mengusung konsep teh patah hati saya tahu judul-judulnya teh perayaan patah hati gitu kan si perusahaan ya lain si Porifeng konsepnya kan dinya gitu jadi patah hati mah sebenarnya kan kudu dirayakeun ya ngaleweh kan ieu mah perayaan dirayakeun gitu patah hati halus oge sih ayeuna nu dikelola anggar band cuman ngaranna band nu tadi teh nah Porifeng Close Head mah asa band lila pasti nyaho iya asa pernah iya gitu urang poe kemis ayeuna ka Jakarta nya si Close Head ka RCTI dampingi aliranna naonnya saha Risa si Close Head Close Head mah
popang tiba Ya, lagi. asa lain ini. Selamat pagi terang. Pang itulah. Mun ya gitu. Orang mah paling bener ya mah orang menang duit warisannya. Beli ke imah. Ngawarung, ngekrosir sing gede di imah eta anu paling bener. Tungguan sorangan. Analog aing ngopolana tapi bener. Eta mah geus kacontohan ku sasaha ge. Aya yang ting bae grosir digital. Eta mah geus bener. Grosir digital. Kalau laku sorangan eta mah katingali ku sorangan, dikutekan ku sorangan. Ayeuna mun ayeuna nu lalajanangan hiji segala ku sorangan bisa heuh. Model urang ayeuna geus anjing. Nya kudu nyieun konten nya kudu ngedit, kudu wah. Nambah duit teh mah nambah deui jelema. Karena yang Katulungan seorang mah. diatur kan di Nya. bagian-bagiannya kan. Heeh. Iya, tapi kan kualitas atau naon pasti lebih halus. Ya kudu, da ayeuna mun geus kitu mah anjir goreng. Anjir hasil goreng ge. Kamera hasil visualna goreng. Make kamera kan. Jadi iya kan jadi standar lah ya. Mana? Iwah lah. Urang mah paling bener mah eta. Digital mah prinsipnya investasi hungkul. Ngerti teh? Itu di dalam masalahna iya lain masalah kita artinya erek nanya heula. Urang tadi jeung buceun nemongkeun di TikTok aya anu mall teh euy. TikTokannya unggul. Artinya produkna aya produkna sakieu sameja gitulah ngacapruk gitu. Sampai cenah aya nu TikTokana unggul eta digaji teh 15 juta sabulan. Pokoknya ayeuna keur kadinya. Ana di dinya nawarkeun konvensional aja ka urang deui nu asok kikieun kumaha. Masalah anak kieu. Sate asup. Lamun neangan duit instan lain digital. Duit instan teh kieu usaha bak ngasilkeun. Nu hari ini dapat lah. Digital mah lain kitu. Digital mah investasi keur engke. Dirinya apa tuh ayeuna aya geus aya ya. Laba musik teh baheula mah kan nyokot talent digodok diasakeun promo gitu nya, produksi promo, beres promo dina TV, main we live gitu nya, hasilkan duit. Ayeuna mah geus lain kitu bisnisna. Aya sia hiji laba ayeuna wahana ngarankeun misalna. Nyokot. Untuk cokotan geus band lalila, si Baik Minit, si Wali, si Kangen Band. Sabulan ditanyain lagu, kudu store 5 lagu. Terus Sabulan audio jeung video sabulan 5, satahun sabaraha 60. Kontrakna 5 tahun. Berarti sabaraha nya 60 kali 5 300 lagu anya. Kan kerja Rodi, kan pemain band mah sebenarnya mun secara teori nyanyian musik mah ada atuh. Sebenarnya mah enggak, tapi mereka aya nu sanggup. geus berjalan. Oh, sanggup berarti kan? Sanggup geus jalan. Bener bisa nama bisa kan. Cuman bisa Secara iya quality, gitu. secara quality lain tidak berkualitas. Kan sistemnya eta mah target. Yang biasa gawe aing mah nyieun we. Pokona mah payura henteu lah cek paribasa. Jadi mood teu mood kudu hajar gitu ya. Aing mah setoran lagu. Dibayar ku label teh salagu teh. 25 juta apa 50 juta. Enggak, label ge pasti kan nyortir atuh. Aing mah teu pantes. Lain, maksudna naon eta label kudu loba katalog. Sabulan 5 lagu, sabulan 5 lagu tinu saben. Manehna mah ke investasi. Da lagu mah teuing irah ngajelegurna urang Oh, tadi teh kajen single tapi iya gitu kan. Teuing iraha payuna mah. Ayeuna nyieun teu payu teuing ke 10 tahun teuing isuk teh geto. Kan aya dina musik mah aya masana. Balik deui kajian balik deui kieu, ayeuna mah can momenna. Sahnyana nyaho 3 tahun kemudian anjing pas deui lagu ieu. Ayu jelegur. Iya. Siga lagu runtah. Lu sumba. Itu lagu tahun sabaraha? Ya. Ayeuna. Ngajelegur ayeuna. Ayeuna. Termasuk Dewa oke bukan lagu Nah, gitu. itu investasi disebutnya digital mah. Sok aja abang ngeluarin duit 50 juta gitu untuk selama 5 lagu teh. 5 lagu 50 Mutu salah. juta.
si band teh dibayar teh. Nya berarti salagu 10 kan? Jeung video klip, Oh, geus jeung video klip. mixing mastering, produksi audio. Tapi dihibarkeun mah dihibarkeun. Henteu Dihibarkeun mah dirilis. dihibarkeun. Tapi kan masternya jadi milik selebang. Heeh. Lamun ngajelgurnya milih kan gitu. Gamblingna gitu lah. Karena kita tidak tahu bakal kumanu berhasil, mata kali maksudnya aing mengumpulkan, ku aing mengumpulkan cangar kote, cangar kote mana kan payuna mah. Ayeuna sih sukia. Aing udah duit mah. Gimana ada investasi meningkatnya kategorina ulah Dagang tapi online kapikir teh. Kan ieu teh kan can tantuk ieu teh ngonten. Kan di daman nu dipikir teh dengan online kieu teh konten hungkul. Kan ayeuna mah ieu teh paraeh teh moal-moal teh ku bisnis digital. Cara dagangna kitu. Kan bisa mun kadinya arahna. Karena rumusan teh nya bisa jadi bisa henteu. Bisa jadi bisa henteu. Sama faktor atau udah menentukan mah. Kurang mah. Ya menurut Purdi. Kamari aing ieu teh ngabahas model ieu teh kamari ngabahas oge jeung si Erwan jeung si Aldi soal grosir. Kan urang teh kan mah nu objektif mah ti urang. Karena urang mah teu minat. Minatna kan beas anger sih. Urang beas. Jeung bala-bala aja deui. Tapi nya urang adik pamajikan urang no pisan di modalan 2 juta, 4 juta meureun lah. Awal ngawaru acis ayeuna sapoe. Hitungan duit we 200 ngapoe. Muter. Muter sih. Bener dah ngalolana bener gitu nya maksudnya. Itu kan cuma dak heula. Teu loba nyari awak gitu lah. Benar gitu ya mah bebuan awewe nya. Cis terusnya berkembang sih. Warung. Masih kene oke. Di urang mah, di urangnya di tempat majikan gitu. Di lingkungan itu mah gitu. Walaupun apa loba, ya loba, tapi da teu kabeh jelema kudu ngiclik ka hareup gitu sih. Nya. Aya di warung mah jadi warung we. Nih, nah, loba nu meuli. Nu meuli itu ternyata tukang dagang oge. Tukang dagang cireng, tukang dagang bala-bala, aci teh nya. Sakarung masa poe beak bareng. Oh, geus boga pelanggan lah nya nu dagang. Jadi cukup mah geus buka warung. Oh ya, di urang si Batak ce. Eta jadi imah di Barelian kontrakan di warung gitu. Nah, tapi da teh sakedeung si Batak oge. Sarua soal ngabangun mah kan. Kan. Pancek Purdi ge 5 tahun pertama mah kan. Ya itu 1 tahun pertama nutup YouTube Nah, kan. tahun kedua Coba bes pisan. Intina mah tong loba buka cabang. Nah, fokus. Jual beli cabang. Tak orang mah tibalat. Lain tibalat memang tibalat. Aing teu diberi resep bisnis, teu diberi hayang. reaksi ieu mah cocokna jadi pagawe jadi dah. Lain ai kan di teh ayeuna teh pamajikan gawe nya boga kontrakan. Terus di dana gawe. Kayak gitu terus maksudnya atau kontrakan teh kumaha kontrak bisnis kontrakan kumaha? Sebenarnya mah kontrakan dia enak terbengkalai. Padahal kan tadi orang ngabahas ya ngun sekolah teh hayang bisnis kontrakan nanti tinggal narikannya tidak semudah itu ya guys. Semua ayeuna tuh dengan Apartemen. Lain dengan meriahna green application ya. Anjing. Kumaha maksudna green application teh? Micet terlompat akan ke kos, ke tempat kos. Poyan teh. Ada tukang dagangna, dagang dagingna. Kieu sistem teh namanya. Aya kosan. Disewa ku bulan ku tiluan. Lamun sabulan gope bagi 3. Berarti jatuhna sampai gocap hewang, seurang. Bunga poe
beroperasi. Akhirnya sekali dagang mana kan dua. Ku sapoe ge katutup lah ibaratna. Sabenerna mah mata kaharti. Keur mereka nu usaha na kituna. Tapi nu boga kosan kan, udah tanya. Ya, kudu boga tempat hayang payu tapi dijual kan kitu. Nyalain orang temen apik lain teu butuh duit. Tapi dah anjir. Rata-rata karar itu ayeuna. Nu pertama ditanyakeun cek mun ka kosan. Menayangan kosan. Bebas enggak? Lamun teu bebas balik deui. Balik deui. Oke, mon. Oke, bebas. Kakara nanya, kamar mandi di dalam di luar. Kos-kosan teh jiga kos-kosan zaman ikupin baheula, zaman kosan buce. Terus lain gitu enak kos-kosan. Lain. Tapi lamun kontrakan model di perkampungan no aya letik sih tapi aya kamar, aya ruang tamu setting ning di sekal kitu terus dapur letik eta payunya. Eta mah payu kan gitu. Eta mah bedeng disebutna. Bedeng. Ya pokoknya kos-kosan ayeuna mah tadi kan orang ngebahas kamar mandi. Tah nama kos-kosan teh geus berbentuk karena nu kosna orang berkeluarga lolobana. Keluarga kecil. Keluarga kecil jadi dibere kamar, dibere ruang tamu, dibere dapur, dibere kamar mandi. Tak aman tapi ya. ukuran keseluruhan lebih gede di kamar biasa. Iya. Tapi kan eta ngefekna kan nu hargana ge di 700-an gitu kan. Namun di urang mah di sekitar sakitu 700-800. Mun nu ngekosna jiga nu ngekos di urang ayeuna mah aya sakamar budak sakola. Tara macam-macam budakna gitunya. Ini ke sekolah subuh balik sore kadang-kadang mun babaturanna ka ditu ditinggal-tinggal ke urang ngoroborokeun pelajaran, marahin game paling oge main game gitu gua. Salat ngaji. Oke, urang ge ngeunah. Ayeuna lamun anjir kos-kosan anjir rame. Kos-kosan nu mawaan simut tuh kan. Aduh, bahaya eta. Simut baru. Eta ya sabaraha kamar di dieu teh? Kami mah 10. Aktif sabaraha sih? Hiji ayeuna mah. Alhamdulillah kan. Tapi lamun eta ge lamun nu dida aya di lingkungan mahasiswa mah pinuh cenah. Kan urang kan bukan mahasiswa. Di mana sekolahnya? EOE. Oh, nya di nya Uninus Kadarinya. Urang eta nu ngekos STT Telkom. SMA. Nah, hanya promosinya bener can apal. Nah, iya. Kan biasanya enak musim asup. Kurang mah Iya. Kieu. Sebenarnya mah leuwih ka lain bisnis yang salah. Mungkin karena urangna geus rada terlalu loba ngafilter. Aing hoream aing kitu mah aing hoream kieu. Jadi hoream mah. Terus pertimbanganna aing hayang renovasi euy. Maksudna teh renovasi tuh supaya aing harga oke gitu. Kita misalkan ke kamar di jero make AC ini itu. Yang teh kitulah. Oh, tetep kanu eta kan di ieu nya. Jadi kamar di jero, kamar mandi di jero. Dina kan kata-kata orang mah dipakai tes balarunya dina rek dipake transaksi kitu lagi kan mikir 2 kali. Sorry. Mun awewe teh bener kelas murahan mah. Aci, mana mahal. Nah tuh jadi sebuah masalah ke manehna mah. Kecuali lamun kelasna kelas manehna open bookna 1 juta misalkan mah 700 nyewa nu kitu 1 juta sebulan ya aman. Ya, saya nyaman lah. Tapi saha sih jelema nu hayang metek zaman ayeuna mayarna 1 juta. Saha gitu kan. Loba. Ya ukur 150. Ya ukur. Ngirim Pada kudu bolos. 2000 istilahnya 25 150 ayeuna 150. Kode masuk bulas ya. Naik. Tapi ada dasar pada urang keur aya benernya. Jadi 150 hari teh jeung ieu malah berat dan biasa itu. Asa iya nya. Ayeuna rada berat sama. Mau 20 nawarkeun. Terus urang mun pertanyaan mah dengan 2. Hayang beunghar mu. Hayang beunghar hayang sangsara. Yang beunghar ya kan keur ngomongkeun supaya beunghar. Geus. Balikeun imah muka warung.
Dari mah ke warung. Tong loba kahayang ngurus warung we. Yang konten mah jadi warung we. Tapi Ini guys, halo guys, nah si Bucep boga imah teu ngawarung. Pan imah geus aya ya. Nah, berarti lebih gampang kan tinggal ngawarung. Passion. Oh, kan dia mah beda deui. Beda atuh. Jadinya mah warung. Aing kelasna warung. Orang minimarket. Masalahna kieu. Lain masalahna kieu nu deuk menang warisan kan di dinya. Jadinya tuh da urang Kan warung mah tadi 2 juta ge jalan, guys. Nya. Komo deui 2 juta we jalannya. Komo lah muncul di dinya warisan berat 100 juta misalkan nya. Ente lah urang jadi inget. Ada diinget sih memang ada ngawarung oge. Setelah kawin kamarinya 2 juta oge. 2 juta, kan erek dagang bea sanger warungna. Bener kan? Tapi di mah ieu calon di komplek. Bener kan? Cenah kitu. Jeung nog nya. Nog Aslina. Ya sting nog. dan real mana jika kayaknya kiranya sudah aya. Sudah aya. Ya. Jadi ya kalau orang tanya dah lamun ke waktu libur mana nanti open PO dah ke posisi gawe itu di SW dagang ulen lah tapi si dagangan itu selalu beak pasti selalu beak Boleh naon? iya ulen ya tuh kamari yang motokeun di kaurang keur di pasar gede bage ke mau di Oh, Kalapana sama Kalapa. Kalapana teh kudu nu alus dah kudu bersih nu alus peuneuk kitu taman nanti dagang ulen nanti orang ada kesal oke jadi kia Oh, pan urang pernah ngasaannya ngeunah. jadi cut mana nama maksimal 4 kilo itu mau lamun misalkan anu mesen deui teh Nah, gitu pan halus karena permintaan. kan posisi ngerasa posisi nanti Tekatanagaan meureun. ketanagaan gitu terus biasa mandiri kurang tawaran si Ujang oke no mantuan mungeun jadi yang sorangan we tapi rada dagang eta dina SW dagang foto kasarna gitu tapi pasti beak ya teh kamari oge kurang teh tambahan deui atuh curang teh ngomongnya gitu jiwa bisnisna kurang tapi resep jadi gituan tapi kurang teh siga deui gitu tah ieu kieu unggul Ulen oman. omah Oh, ulen oman. Aya nu ulanna ulen naon kieu sarua. ieu ngeunah pisanna aslinya jadi lamun ieu simpen di freezer kan ulen biasana Harga asup harga. ieu kan 14.000 baru 14.000 sakit Jeung dibere eta? bumbuna Oh gitu. sambal oncom geus dibere di wadah geus dibere gitu. Nah, jadi lamun aya nu mesen deui aya geus beak mesen deui teu dilayanan Hanya karena gitunya diskusinya gitu. dibatasi. Gitu. Jadi namun setiap libur maksud urang Nah. Pedagang tipe-tipe ayeuna. Live limit pedagang digital platform basicnya digital Iya. Halus. gitu. Nah, jadi maksud orang kia John teman orang ngalih perjalanan orang terus itu misalkan bahwa berkayana tadi orang ngomong naon tadi cek di usia orang masih kena buka yang usaha bisnis ternyata halus kena seorang gitu kan gitu karena sementara orang mah sebagian geus aya anu keur menikmati ya nanti orang kadang-kadang mau mulai nah eta kan jadi masalah gitu era mah eta satu kedua kenapa Kan ya naguna KFC teh ya. gitu. Mulai di umur 80 tahun. Itu kan sih langsung apal tutuluyan eta gara-gara cerita si nggak KFC itu ya kan gagal sekali waktu ku tetanggana kan mana jago ayam geus euy ayam nah, mulai we dagang ke tetangga mulai we gedean mulai we nyewang kontak pas bagian maju mah nangis maot ku anak incuna gitu kan mata KFC kan badan kan aki-aki ya kan sekolah. kita kan sejarahnya gitu pada usia 80 tahun gitu kan tapi orang gitu kudu kitu oge meureun da zaman se KFC harita moal saloba ayeuna nu bisnis dagang
Jeung can digital oge. Can digital anu dagangan si KFC unggul. Nyan eta mah kan ai jenis usaha mah tidak harus eta oge kan bisa wae. Ieu jot ngabukakeun Ieu mah semangatna. cara berpikir nanti cari kieu. Siga urang enggak contoh lah anu dirinya. Urang rek hirup rek naon gitu. Kau meninggal dulu boga sowan mana teh gitu. Hiji mah jelas eta mah geus pastilah kumacarana eta mah teu bisa disingkirkeun utama lah urang beuki deukeut banyak da beuki deukeut yang pasti ketika urang deukeut urang jauh lah anu paharuman gitu kan hiji. Itu kedua cita-cita hirup urang di dunia ieu. Lalakon urang ke di dunia gitu. Ya urang hayang senang di dunia teh memang lain patokan beunghar ngasekudu pendukung unggul lah gitu. Dan nu biasa nu sederhana ge loba nu beunghar. Gitu kan. Tah eta matak kecuali lamun boga hobi atau cita-cita anu dina hobi eta siga bieu ieu matak mun suka hobi nya bae we gitu. Ai urang mah teu, urang mah sangat sederhana gitu. Urang mah mun bisa kira-kira cek mana cenah. Ini kan gawe kieu. Nya rek usaha teh naon kan urang bukan nurutin we. Ari gede leutik mah relatif bener ke. Penting kan menyukupan we geus. Itu bukan cita-cita gede nu kumaha. Umpat ayeuna ngomongkeun masalah digital. Eta sacan dinya ningalikeun video eta anu ngacaptu tiap ruangan. Eta mah saha eta gitu. Tapi eta kalakuan kerja mana hari tadi gitu IG bot YouTube bot gitu kayaknya nuker gitu TikTok gitu tapi kira-kira sih bakal melepas tuh bakal aya nuker ieu nu meuli ieu ce nu meuli Twitter kan geus gantian eta mere layanan nu leuwih HD cenah da tah ting karena orang mah loba maca diri mereu buka kemampuan dan lain-lain kunaon teh banget ieu ngobrolkeun ka radio jeung si Atmo misalkan urang tidak terlalu ieu karena urang tadi teh passionan didinya terus teh ieu gitu ngan urang pemerhati urang ningalikeun gitu anu kieu anu kieu tah kira-kira anu kieu bisa bertahan di dieu atau anu kieu bisa kieu saha oh ternyata urang diperhatikeun da si Atmo jeung Asep anu boga popularitas anu boga duit untuk digital gitu Ini kan tadi boga gitu si Baim jelas ayeuna ngantor boga tim beladit ya dimulai anu editing dimulai anu nyeun konsep si Rapi isuk kudu nyeun ieu artis tang we manehna mah misalkan mana mah cicing we artis mana urang konsep mana kudu isuk jadi kieu manajemen mana nyaritakeun tentang ieu mana ieu tuh si gawe gitu matak pagaweuna kan pagawe si Baim jeung si eta karena itu si Rapi itu kan di Arogo jelas lah digaji mah gede kan gitu di Arogo lah gitu ayo urang bang siga urang kieu saha sih anu bisa kitu bisa dihitung jari lah anu siga urang-urang kieu terus bisa menangkan duit tina ieu bisa dihitung jari lah gitu ade manehna bisa kitu aya manehna mah teu kudu populer gara-gara na YouTube gara-gara ieu da geus populer cacana oge jadi manehna mun nyeun konten apapun kemungkinan besar payu lah gitu kemungkinan besar payu lah gitu kecil aya pengecualian deui da gitu mun baheula ngudagna di YouTube subscriber cuk urang kan pernah ngomong eta naon cot nu rame mah ieu horor cuk urang teh otomotif masak jeung awewe seksi cuk urang gitu mata urang lebih memilih tadi teh urang mah pribadi nu konvensional nu nyata ayeuna menang 5.000 menang 50.000 gitu urang mah didinya we gitu tak beda didinya boga obsesi kana ieu dina ieu cek urang mah lamun cek urang ieu nya bener cek si dida bieu main bisnis teh eta tah ieu mah lompatkeun hobi ketika hobi ieu menang duit ya alhamdulillah lah bonus itu tapi ketika henteu terjadi masalah urang main bisnisna didinya urang mah gitu nah ayeuna ge geus kitu gitu posisina ayeuna kan geus kitu main bisnisna naon hah main bisnisna naon ulin ya alhamdulillah sakitu oke jadi naon oge ternyata ieu kan artinya mindset urang kan mindset urang lamun urang kan geus baku gitu urang mah gitu jika ayeuna da urang mah jadi enggak ada urang mah hayang tahu urang mah gitu urang mah yang boga pemajikan deui yang berkeluarga normal deui karasa kurang nya karasa kurang ayeuna
terutama rezekinya. Boga jeung teu boga pamajikan, urang teh asa beda gitu. Jadi seolah-olah mendingan pamajikan mah aya nu sih urang teh. Aya nu nyepret, aya nu ngageuing, jeung otomatis cekan rezeki oge saeutik teh aya wae gitu. Beda jeung ayeuna urang nyoranganan gitu. Beak waktu seolah-olah siga beak waktu teh puguh lah gitu. Dalam artian lamun misalkan teu hasilan teu kumaha, coba lamun misalkan urang boga pamajikan. Gitu. Tah gitu. Nah, dirinya selain boga imah boga warung boga pamajikan. Ya jelas eta. Doakeun si Ferry daek. Oke. Tahu sada bulu. Terus ada bulu. Jadi tipikal main di zona aman. Si Askot. Gitu. Karena memang baheula minang biru-biru di dieu kan saya pemajikan. Jadi nurut tuh ya. Bahkan ketika diajak babat orang janjian kan ngomong ya. Mendingan dengan langsung balik ke imah we. Saya kan mah banget unggul serem teh. Eta iya da anggar teu nyambung da teh ya. Paling. Jadi da masalah di Dama ayeuna teh tempat gawe ngajauhan leuwih jauh deui kan dibanding kamari ngan pamajikan aya di dieu Ya. kosan we jadi rada ieu Tidak, rada leuwih terlantar cenderung. lah nya. Tapi beres eta. Nah, kosan Tidak sudah lah. aman eta geus. Jadi beban geus teu pati gede. Baheula kosan eta mah 3 tahun. Dinya geus beban gede gitu. Aya imah nu di tukang mereka hayu. Meuli deui. Lima 5 tahun deui lah. Teu rencana sigana mah Dilepas. henteu. Yang beresan mah kayak akhir tahun lah. Mana rezeki. Eta boga hutang lieur bener. Da eta nu Baheula mah teu lieur kan. Teu baheula mah hare-hare. Baheula mah teu lieur. Bisa. Ayeuna mah ngaganggu pola hirupnya begitu teh euy. Ngaganggu. Bener, karena aku sebab geus beuki ngolotan umur teh hayang beuki tenang, hayang beuki senang gitu nya. Eta terutama yang begitu tenang. Utamana. Geus mending beresan lah. Kajian teu boga duit beak dipake babayar, tapi urang teu boga hutang, tapi boga aset. Aset orang mulai lunas. Tadi kan mirip. Jeung teu boga duit. Yang penting mah rokok kita boga. Padahal nggak ada bako doaan, kan mana tuh gak udah, mana mari muda, kalau cari takir kasih rian ya mana, Bapak tenang. Berarti ketenangan. tenang bisa, Tenang teuing dia. Molor. Namanya cicing wae da ieu keur menikmati hidup aja nih kan. dirinya benar menikmati hidup, orang benar pisan. Di sisi lain ya kan gawe kasih ato. Kalau kasih atau nu ngalamar kamu dah. Sebenarnya hari masalah model bucenangan activity gawean anu tetap anu kumaha. Sebenarnya mah motivasinya sih lain semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, lain semata-mata eta sebenarnya namanya kan semata-mata karena aing lalaki Iya. cicing wae di mah sangeuk gitu kan. Kan eta anu sementara orang sok bentrok jeung budak. Satu sisi budak teh seolah-olah ngasih orang mah cicing gitu. Tadi tanggung gitu kan. Ayo orang kan mu. Aya nu masalah sebenarnya mah aya nu leuwih serem sih mah. Pan ngaku kacalon pamajikan kan sih ya aja. CEO, orang kan ngomong CEO. Tadi teh aja CEO official teh. CEO official teh. Itu mata itu daikan teh. Saya kan CEO. CEO official. Pasti kali di YouTube.
Tapi dah memang isinya misalnya kita malah beda-beda motivasi lah ini kita maksudnya pada akhir nama niat yang tujuan anu rek eta ieu naon pada gitu. akhir nama Nah, maksudnya pada enak ya pada orang mah jeung didinya dari umur badan orang mah anyarkan yang berenang udah sebenarnya orang itu 77 tuh jadi 4 genep gawe orang geus teu mudah omset totok-tokohan teu ambisi naon gitu ambisina geus berkurang. berarti mah ini kurang ikhtiar sebagai lelaki gitu. ini ieu mah balik gajian ya sabar geus tempat loba hayang walaupun teu ngomongkeun kebutuhan ini komo aya budak kuliah heuh aja geus 200-100 ribu men teh juta kan we eta mah kabeh jelema kana itu geus teu hayang kudu jadi jelema nomor hiji di dinya gitu teu Ya. nah gawe teh nu geus mimiti nu justru tong mesang teuing tong capek teuing gitu nya enak gitu alah gitu Tapi ayeuna beunang ayeuna. beunang Pagi nu dipikir Beunang. ya tah beunang. beunang Dia encan kan. Gara-gara CEO. Kacau. Tapi segitu temennya sih. beunang ayeuna mah mun aya gawean di gawean mana weuh nya geus ka YouTube naon we misalkan ke barang-barang ya pak ngedit ke asa teh keur ka platform badatana kudu kieu gawean geus beres cicing deui are jenuh aya da orangnya hayang bermanfaat maksudnya hayang kapake gitu nya skill aing teh gitu nya aing teh boga skill bisa gitu hayang kapake gitu aya sih tapi mun dipikir-pikir deui nah sih kudu maksa-maksakeun geus we butuheun wae meureun ditah ngagarwan henteu nya geus we Di antara The Given anu masih didinya berarti di Dahungkul. misi tantang Oh jeung nu mawa dida. nya vokalis teh Vokalis gitu. nu main gitar Eta emang nu mawa dida eta. nya bareng jeung urang mieutina cerita jadi HRD Oh HRD. ayeuna teh Oh leuwih ieu deui atunya atasan didinya. Lain. sarua itu mah weuh atasan weuh sarua we HRD membawahi eta mah. membawahi KB membawahi itu lain membawahi secara nya aturan udah ke KB udah habis jam sekian balik jam sakitu bolos poe Ya naon masalah kepegawaian lah intinya mah Ya. rekrutmen dan lain-lain aturan naon. Iya. ada di model perusahaan juga orang mah teh jika di pabrik jabatan we Iya, rekan we nya. disebut gunungan teh yang boga duit teh di orang mah Iyalah. Tangke di yang semoga duit. Jadi nungan deui. bos Kan bosongan tapi. dari Karimun bos Da lamun ningali si Sal kan geus nyaman ti harita keneh gitu. Si Sal nya teh agresif, tiba heula da memang aya di Itu agresif tapi amannya. aman we si eta. Da si warisan numpuk teh kan. Cuma di sana. Kan pamajikan ge teh boga eta kitu ge da teh alusnya. ya halus modanya Iya. Rumah pribadi. rumah pandangan jelema masing-masing sih kan Tapi sebenarnya oke lah saya aman gitu. Terus mungkin bahagiana gitu. Kan yang jelema yang kurang sampurna unggul. Kurang sampurna we gitu. Ari ka Iya, mereka lah. can bere keluarga, we. pasangan hidup mah nya teu sampurna asak mah beunghar naon gitu. Ibaratkeun mau we boga budak gitu. Sarua gitu kan bisa iya gitu sampurna unggul. Tapi manehna mungkin dari kebahagiaan di sisi yang lain. Urang ada
sorangan gitu. Kucing kurang sorangan gitu orang senang gitu misalnya. Mana nama mari waktu urusan awewe. Mau Mau urusan lauk sih tahu. kan mun banding-banding urang mah bisa cus, mana mah Ente. itu. Heeh. Bisa mana oge ngan meureun open BO. Nah, Mun cus teh. Wager deh si eta mah. Heeh. berarti itu open. Itu open. Beong gua. Iya, barangnya harus. Ya WC di mana itu? WC musola. Kan itu. Ieu WC kan musola. itu. Musola di dieu. Kita WC kan itu. Heeh, WC eta. Terus orang paling bener eta curang. Mun hirup dinya yang salamet. Ngawarung. Warung. Naon tujuan ngawarung? Jangan, artinya lain moal orang kan, artinya eta mah perasaan atuh kudu mikir tarik lah. Heeh. Nya. Nya artinya tadi 10 juta ge jalan gitu kan. Asal konsisten teh ada ke jalan lah. Maaf we. Aya tuh keur mihapekeun beuteung mah. Ya. Yang kesenangan anak. Tah, kesenangan anak karena dia. Ya. Berarti kategorina kesenangan. Boga pamajikan ngawarung. Jadi ketika orang liar kan aya nungguan. Tah, Gitu kan? nah. Imah boga, Hmm. imah cash gitu. Geus. Naon? Liar-liar. Soalnya Wah, tentu nggak, mun dijadikan main ieu mah nu kieu mah. Moal beresna terus we kata ai kieu asa kieu upgrade ya. Pasti eta mah. Pasti. Nya. Pasti. Upgrade mah nya. Mana orang ayeuna teh upgrade? Upgrade we terus. Nah. Istilah mah hari nu ayeuna misalnya nilai 10 juta teh geus. Oke. Dengan siga di imah bae. Kurang teh. Jadi cek si Persi nu erek meuli. Jadi da si second tehnya. Second showroom jeung Mang Ami teh erek anu meuli. Anu meuli teh via Mang Ami eta. Anu tanahna leuwih gede bagian. Gigiran showroom. Gigi showroom jeung tukang lah. Nah, si itu teh kebutuhanna teh 2000 meter persegi. Jangan kitchen set. Cenah mah 1000% dibeli nanti. Mata kurang enak ke ngurus-ngurus administrasi. Pak. Ya, ngiring. Siap. Ya. Udah Kang Herman. Orang ke eta memang mulai rada ngeceng-ngeceng imah ya. Loba nu jalankeun yang anu ka luhur cenah tong ka selatan gitu. Boro didinya anu niat hayang boga cita-cita hayang upload hayang boga itu nya tong boro kitu urang wae ayeuna urang anu teu niat hayang boga studio edan konsumen edan teu aing sangat nikmat menang 5 juta dari ngaransemen salaku anjing bonus pisan gitu anjing bonus eta pas 5 juta salagu Iya. eta mah pegawai kelas kurang gitu lieur tapi da resep urang tapi urang kan teu haja bahwa aing di iklan jasa aransemen tidak Berkarya we gitu maksudnya. ya we
bisa digawean gawean ku Tapi aing. lamun sisi bos, pikiran bos mah teu siga kieu mah. Bos mah agresif mah. Kayak ngabangun terus tadi teh. Alhamdulillah ieu urang upgrade ge. Nya arahna kan eta mah mau upgrade untuk kepentingan kantor. Ya dia mah di dalam mun aya di posisi pikiran si itu kumaha si itu ya si eta mah geus jelas kan loba duit mah gitu kan nya. Terus targetnya ke mana gitu manehna. Ai sebut target ai nukanya orang mah sih target manehna mah da. Atawa tadi teh kos urang sekedar hobi boga duit hobi. Mohon gitu juga. Oh gitu oge sarua. Jigana Kan di level manehna gitu. level manehna da disebut mun pure dunia manehna Heeh. geus moal kieu lengkahna moal kieu. Oh gitu. Geus lu edan. Lebih serius. Ah. Lebih serius teh lebih serius. Ayeuna ge serius tapi Teu fokus teuing. teu kieu aing mau ka level kudu ngasihkeun sekian miliarnya ke aing gitu. Pikirna teh gitu. Sok we. Ngahasilkeun oke, good. Minimal marana bisa hirup sorangan. Oh gitu konsepnya. Teu ngagaji ti urang. Mana bisa ngagaji sorangan minimal gitu. Gitu sih bos ayeuna prinsipna. Urang ayeuna geus ngagaji sorangan. Mata urang kumaha ge. Sok. Urang hayang upgrade dia, sok aya duitna, sok. Jual ieu bae nya taruh dipake, aing geus nama ieu mata nama ieu. Nya sok. Wah, aing upgrade. Urang sok upgrade, sok di kantor untuk kebutuhan kantor. Kebutuhan kantor karena orang ngali levelna geus sakieu berarti aing kebutuhanna ieu kudu geus kita eta jadi orang mau memenuhi eta. Nyal. Orang ayeuna boga kahayang boga jika kitu henteu. Tapi mun ujug boga mah ya pasti diterima aku orang oge nya, tapi untuk mengejar aing tidak gitu. Orang teu udah. Dah soalnya orang anjing dari mana? Kieu. Mau tidak mau generasi orang kemudian generasi ini Lain zamana gitu. beda zaman untuk berjalan untuk bisa settle di dunia digital era digital ya berat bisa Ya. prinsipnya geus we oke orang teu bisa jika baru ayeuna pisan kalau digitalnya minimal aing bisa mengikuti we oh aing teu bodoh-bodoh teh tapi aing teu expert gitu gitu we udah mau bisa tuh bunga Bandungan bisnis bisa anjing horeangna euy intina mah aing kudu kreatif moal poe moal detik Sabenerna mah moal detik kudu kreatif maksudna kreatif kudu menciptakan sesuatu dan itu teh kabeh jelema sa Indonesia ada menciptakan sesuatu kabeh nyari pitakon mah sok urang kudu bersaing dengan jutaan eta mun antik mun unik lewat datang prioritas. tantanganna aya adaan lain kuna naon da mau ningali kieu aing mah tara ningali nu contohna deukeut we for revenge we nu di urang nya dari sisi lagu da aing teu beuki atuh da lain lagu zaman urang kitu mah cemen anjeun lagu teh tapi Pemainnya umuran berapa? Kolot oge? henteu lah Oh ngora? ora pisan Lebih asup lah nya. nya ayeuna budak ayeuna pisan gitu lah Oh di 20-30 gitu. Ya. Tapi namanya anjir aing kemarin di Wisata Bali bulan tanggal 2 Juli Respon halus. anjir capes 20.000 gitu aja Pada aya bintang tamu meureun. si eta Oh si eta ieu na. Oh berarti geus terkenal manehna teh. di kalangan barudak Oh, di kalangan barudak teh. apa for revenge Oh gitu. Oh gitu. udah orang anjing salah tapi da aing teu beuki mana mun nanya beuki aing teu beuki sorry nya da lain selera orang mah mungkin norera katukang gitu da lain zamanna Lain berarti jeung si The Given teh. Heula The Given berarti kan. Aya dibangun ku si perusahaan atau menang nyokot nu aya. Oh itu aya grup band nu geus jalan, cokot nya. Model nu tadi hiji deui kan nu. Eta ge geus aya, cokot gitu. coba
Terus mun aya talent nu alus oge masih keneh kitu sih ieu teh. Oh, aya ieu berpeluang ya. Amin. Amin. Mah ketinggalan bakal duitnya dicokot. Gitu. Ayeuna manehna geus boga sabaraha ieu? 2, karek 2 band ieu. Band 2, single solo lalaki 2, Sunda hiji. Jadi si cupi-cupi tah. Dangdut. Nah, eta nu ngabidik eta ieu perlu alus sih eta. Aya bagian ANR. Lain owner, lain si bos eta lain. Aya ANR teh si Aji. Si Aji vokalis Dikta. Gawe di urang jadi ANR. ANR teh naon sih kode? ANR. Jadi ningali mana nama ningali prospek talent, ningali musik anu bakal meledak di iya penghargaan itu. Goblok. Jadinya ya kene ya. Ngomong ya. Kayak di center gak? Langsung di band. Yang di band bae. Langsung di band. Urang kecelnya sering. Cupi-cupi teh aing kecel ya. Kan tuh langsung kontrak lah. Kontrak Langsung kontrak minimal berapa? 2 tahun. Oh minimal udah langsung kontrak 2 tahun. Eta lamun kacel itu lamun ternyata salah. Attitude eta mah. Oh, attitude. Cupi mah attitude. Saloba talent orang selama ini anu paling berhasil dan berhasil mencetak rupiah ke Super Revenge. Saya lebih nu di tangan piduitena lebih kanu offline atau online? Online yang offline. Nya sabaraha persen online? Pasti baranehna mah ngejar off air. Off air. Hmm. Leuwih off air. Manehna mah pasti akan mengejar off air. Maranehna. Karena off air mah kan manehna main langsung dibayar. Kes-kesan ya. Kes-kesan. Amun online mah, amun digital platform mah kan sebulan sekali. Nungguan eta. Ya, pencairanna dari streaming na ya tinggal di streaming na gitu kan. Hese oge nyokotna nya karena dituna di saset channel eta misalnya ieu aya opat ieu ya telan nya dihiberkeun di eta di channelna hiji kan. Ngabagina kumaha nya sementara misalnya nu alus teh viewer kasih ieu kasih hiji. Ieu talent nu alus ieu ya viewer teh. Apana ya channelna sorangan-sorangan di urang? Oh, channel sorangan-sorangan nu dibagikeuna. Lain nu tadi nu lain nu di musikna. Lain. Oh, hiji eta hiji masing-masing. Urang teh si Porifest teh ngindu, urang teh ngindu ka Believe. Believe teh sebuah perusahaan platform internasional. Oh, internasional. Indukna teh ka mana gitu. Jadi anak perusahaan di Indonesia teh Believe. KB label-label teh kadarinya. Kasih Believe. Jadi orang bisa ngecek streamingnya sabaraha sih, jumlahna sabaraha, videonya seperti YouTube-nya sabaraha cai nanti kasih Believe. Berarti sih ya sabaraha channel lah si perusahaan didinya teh. Nya lainan gitu. Lain preferensi kok. Channel mah di musik, tapi jeroan teh sawa di musik. Aya si Porifans, aya si maksud urang gitu kumaha cara ngabagieuna? Apaan henteu cairan henteu di Demek. Persigroup. Bisa benang. Nya apaan ti Believe? Urang ngadaftar ke si Believe ya, Porifans. Tah mana laguna? Iya. Tak kayak reportna. Jadi jelas kepanggihnya aja. Sade goset. Ieu lagu-laguna. Cik streamingna ke laporan tiap bulan aya urang gitu. Oh. Jadi kan lain dibayar ku si YouTube-na masih itu. Itu Believe cairna. Urang dibayar ku si Believe. Jadi gitu. Ku si YouTube lewat Believe gitu. Kasih Believe. Sebenarnya kan lebih kanu pengarahan. Kayak mun nama jeung seri. Cair 500 teh jadi positif lah geus yang warung gitu. Meuli imah 400. Mau 400 mah bea katuannya. Lamun misalnya jatah dengan 500. Meuli imah 400. Warung 100 nya. Gede. Tah,
nyokotan duitna kan tinu hasil warung. Teh urang nu Kawin budget. man, Urang kawin iman nu 10 juta. budget 300 lah. 100 jeung naon. Kawin ya. Beli kamera angel. Kurang di Ya, jadi rek ngungkapin kali. Nah, jeung eta jeung mau Tapi kan mobil can perlu Karimun. Acan. Ya, Perlu lah, orang kan perlu aya keluarga Kerjaan dia carry juga. Kayak buek. paling benar kari. Bisa 50 tapi kan nyari cangkeng tuh. Kita setebak lah. Bener lah mobil mah kita cek. Motor Beli, mah atuh. pastilah Beli, beli mobil motor mah. mah. Mobil mah lain barang mewah ya mah kebutuhan. Ya kamu mun gitu anu Kamu boga grosir anu 50 jutaan gitu nya. Karimun ya 60 Pokoknya juta. lamun mau boga closing mah kudu bak dah. Bak. Ah, untuk kudu gitu oke. Bak mah aing mah bisa sama keluarga ya nu jualanna bisa atuh. Ya dijual mah. Geus dijual. Dijual. Oh ya. Oh ya kan. Ya kan. Iya. Itu tapi geus nya maksudnya aya mah uyana mah tapi geus teu nari. Bisa dijual. Mobil, motor, imah, pamajikan. Ada ya motornya ulah Satria ada. Dia sok aya Satria. Ranking atuh. Urang hayang teh euy Pajio euy. Ya baju mah ada mah yang ranking. Tapi lamun bebaturan mah rake NMAX euy. Aya turing-turingan Pak, kabawaan. Nah, sekolah aturan turingan. Cukup tuh. Ayo juga yang ngajakan si Askot ke Pangandaran. Curang teh cat, nges teu kudu ngajakan si Askot ayeuna teu datang curang. Geus ada bulu lambu deui gitu. Jadi ada dulu lah mudah. Ayang lila tapi teu bisa lila. Naon sih? Hah? Naon? Udah, ieu apa belum pulang gitu ya. Kenapa? Kan cot nu ngasuh teh keur gering teh gering. Jadi Kan atuh bareng lah. Oke, ya Ada masker nih. nah, soalnya Nah, tuh. oh, gantian. Kan ya kieu soal. kangen mana? Hah? Hah? Kangen mana? Ya di seberang. Seberang teh ya itu. Di tadi gigireun ya. Gigireun masjid. Itu ngontrak. Kontrak. Tapi teuing perkembangan ayeuna mah nya.